bahagia tepak toel geget pisan dunia asa nu duaan dina poe harita manehna keur bahagia tepak toel deket pisan dunia asa nu duaan panganten anyar diuk ngarendeng benang dan direnceng-renceng atos biasa kailahana pada ngagonjang ku salarea tarik sih diuk ngarendeng benang dan direnceng-renceng atos biasa kailaharna sap ngagonjang ku salarea dina poe ayeuna panganten keur bahagia tepak toel geget pisan dunia asa nu duaan dina poe harita manehna keur bahagia tepak toel deket pisan dunia Payun. asa nu duaan aduh 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 duh mana tahan aduh 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 duh mana tahan mengganggu orang di jalan tidak dengan perasaan mengganggu orang di jalan tidak dengan perasaan aduh 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 duh mana tahan aduh 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 duh mana tahan tiap kali berkenalan hendaknya jangan di jalan tiap kali berkenalan hendaknya jangan di jalan aduh 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 duh mana tahan aduh 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 duh mana tahan Sosika mengapa sifat lelaki suka menggoda wanita ingin selalu bercinta tapi bukan di tempatnya mengapa sifat lelaki suka menggoda wanita ingin selalu bercinta tapi bukan di tempatnya oneng asusnya kakak kuring buaya neng nolis ku geris materialistis menang deui nyi suganu ieu mahnya tapi teu meunang ku kolotna perah kuring asa kieu buktina cenah kuring tukang melet daripada melet awewe mending jangan gawe awas geuning sakitunya inuman teu atuh akang oge keuyeun akang ge keuyeun cenah kudu kanu tita tapi nya ieu teh moal anu aya ukur kaca
Hutek akan jadi rieu. Karena panganten ya